Ku bismillah dikawitan abdi ngarangkai syairan syair tentang kesedihan gempa bumi dahsyat pisan kaping 21 di Cianjur tos terjadi nu disebut gempa bumi pake usadaya jalmi dinten Senin nu harita sekitar 1:30 Cianjur diterpa gempa mata gerusararea seueur nu jarani korban imana hancur-hancuran harta benda teu hargaan mobil mewah katindihan tanah longsor campur hujan palebacu genang pisan malam mobil karungkupan jalmina aya limaan di dinya ngabring bantosan katuangan jeung mie instan di jalan ge maregatan sugan aya nu masihan sedina kabina-bina seueur nu leungit bumina malah nu hilang putrana oge hilang carogena ieu mangrupi pepeling pados urang teh areling panan teu daek cicing nu maksiat sing puriling gawe dosa tos biasa ngarasa henteu doraka nu matak Allah teh murka hingga nurunkeun pilara bumi Cianjur teh hancur diparake ngadon lacur
hirup sing menang diatur. Mugi rahmat jeung ridona teu hilap pangampurana dipasikeun saagengna ka rakyat Cianjur utama.